Subuh-subuh keluar ti imah nyampak teh ningali bapana keur pakpik-pek di saung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bareng emak-emak anak tilu di saung mak Rabel. Ampun, alhamdulillahnya ari boga salaki soleh mah. Laina geuwat dihudangkeun pamajikan teh sina masak. Kalah pakpik-pek sorangan gerage. Tapi da geus kabiasaan meureun ari salaki abi mah baraya. Geus tuman masak, komorek boga nu digawe kieu mah. Geus biasa masak sorangan. Pokona mah geus hideng we ari soal papasakan mah. Anu sok matak horeamna nama naon cing baraya ari geus beres masakna we sok paburase siga kapal pecah ninganan baraya ampar-amparan di ditu di dieu nya baraya maksudna masak isuk-isuk keneh kieu teh caritana mah rek boga nu digawe mesin di sawah tapi masak jang nu digawe ge henteu bisa anu enak-enak nya nu kieu we geuninganan asin sambel kurupuk tong hilap mah sayur waluh dicampur tempe campurana we teu make daging da dagingna maningan teu kabeuli baraya tapi da biasana masak kieu ge sok nikmat ari tuangna di saung mah nya dan nu digawe ge ieu teh lobaan ukur duaan palingan oge tidak anger we geuningan ari digawe duaan oge teu bisa masak saeutik-saeutik anger kudu sakalian lobanya kieu pagawean manana mah paling bunta bantu oge suksak siksik atawana usang asong we wungkul meureunnan terus we meureun engke paneuri bagian beberesanan anu ampar-amparan urut masakna kabaraya ieu teh bapana kakararek ngarendos ajang bumbu nyayur waluh bari runas rendos teh bari ngagoreng tempe ajang engke campuran waluhna geuninganan tuh goreng tempe na beres goreng asinna geus asa ajang nyambelna oge geus siap dituluykeun we ieu teh bapana ngosengkeun bumbu da bumbuna kudu sina asak heula nya baraya ngameh teu babari hasem nyayur euker terus we ieu teh nyambel teu afdopan ari eueuh sambel mah alhamdulillah usak-asakna geus bareres ieu nyaho geus diwadahan ieu ge sangu geus siap tuh geus nyararong celo pokona mah dina luhureun bobokot teh nya tinggal we ieu teh dibuleun ku tiung anu geus disadiaan panan ameh henteu sieun bahe di jalan ari pararageus samodelkeun kieu mah tuh ieu geus bareres lanjut we bapanana teh siap-siap rek ngais ieu sangu da sabab engke rek bawa teko jeung sayur panan ameh teu raridu leungeun anu hiji mawa teko leungeun anu hiji deui kan mawa sayur tenangnya tong hariwang baraya ningali salaki abi siga kieu da emang geus biasa lamun boga nu digawe di sawah mah tong nanyakeun ka mana pamajikanna nya baraya sabab di dieu abi boga budak leutik jadi teu bisa milu ka sawah.